untuk membuka tabir hati. Maksudna naon? Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Jak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria di Lubnan aya guha. Sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya, ya karim. Assalamualaikum. Begitu ngobrol eta jelema teh sapoe-sapoe ting sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah. Geus teu hayangin nya nama milu raramean. Geus teu hayangin nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha kok hanya geus ade kieu ngagilek deh ka dieu ngagilek deh oleng tuh sia seri bang mabok sia nyawan gua ingsa ku malaikat Jibril di deketan gadinya cek benak hati anak muda ulah-ulah dek nulungan aing sia kai kanyawan ku malaikat Jibril grentes hatena seperti eta langsung malaikat Jibril ngadeketan kunyana diomong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan ka ulah mah hiji bae minta tolong Allah cek malaikat Jibril nu mabok kieu heran mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun deuk nulungan ku teh bisa hiji bae Allah Masya Allah isi mabok kieu ya Allah mantak hati-hati Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep, jangan rantai saja. Allah karim. Guys, malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb. Aya dua sosok manusia nu aneh. Nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok. Tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah ya Rabb, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjir ya Rob? Lamun dicaritakeun mah panjang cek Pangeran Jibril bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun kanu mabok jangan aja ngomongna ke aing bae sanajan mabok deh teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sial tanu mabok bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum sampaikan malaikat Jibril langsung datang deui ka guha ki kula
ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj Allah bakal manggihan ka anjeun alhamdulillah tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 kaliang jarum. Oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna. Coba datang ke mabok ceng Allah bakal manggihan ka Aceng sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 kaliang jarum. Mantap jaknya Allah mantep kudu ngasupkeun kaliang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah jeung kula iraha bae barang penting jeung sabaraha bae bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal ulah mabok korupsi bae bajingan tah maksudna. Nah cerita tentang Isra sering tertuju ke Kanjeng Nabi cerita tentang Mi'raj luar biasa nu kuari rek dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hate moal mahi tetapi Allah dipuateun di hati orang mukmin asup. Masya Allah karim percikan Kanjeng Nabi ketika Allah qabdotan min nurihi segenggam dicokot dijadikan cahaya Kanjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam ya Allah teu sadar urang teh bahwa di diri urang aya percikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka sorga kajen kukumaha Kapolsek sorga Kapolres sorga Kapolri sorga cuman diperhitungkeun heula keuna ngojai di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewatnya ka ditu lewat ka sorga cep lewat teuing. Teu kitu kemalalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka Allah nu bogana hanya cerita Allah nu bogana maka manusia yang paling hebat Kanjeng urang penerusna paling istimewa kumaha setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon sebab naon aya percikan ilahi kesalahanna hanya dirina ketika orang kapanggih jeung pejabat baju kebesaran dipake di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kanjeng. Masya Allah orang bisa pelukan sama-sama aya percikan adapun baju beda baju beda langkah ke di akhirat nanti beda tempat wallahu a'lam tuh saya maju seri bae ya jelas mah aya percikan urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir sering baca Quran sama-sama aya percikan ilahi aya percikan Kanjeng Nabi ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah kapanggih urang jeung nini peluk nini kapanggih jeung jahe lebih erat tuh kahayang sia kan dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj dalam artian Isra lempang ti peuting hartina lempang ada satu yang dicari hartina peuting adalah gelap ada satu yang dicari lantaran belum bersinar maka dengan Isra tidak akan wusul ilallah kudu Mi'raj
bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, blak datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak ka sumur. Model heran yang babacaan aja eta keneh. Akhir itu Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, kunaon Haji Pendi ka sumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal pot mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, singkapkeun hate urang ya Allah. Allah ngadamel ruh. Ayat tempat nu mentak di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia. Saenggeus Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitab ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Qalu bala syahidna. Sumuhun. Gusti teh pangeran abdi roh wauh jeung Allah, roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing. Melalui cai diturunkeun ka cai heula set baseuh roh. Ti cai diturunkeun ka lempung ka taneuh. Maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkan ke tanah, diturunkanlah ke angin, membekulah roh. Setelah diturunkan ke angin, diturunkanlah ke sana, jadilah keras. Ialah doa aya di awak urang. Aya jasad terbuat tina anasirul arba'ah, cai, tanah, angin, jeung seun. Di tengah-tengah awak urang aya ruh. Singkapkeun geura supaya orang bisa Isra Mi'raj manggihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min al. Masya Allah. Geura ge lamun kukula dicaritakeun ya hiji-hiji bakal bisa haliber kabeh. Bisa hiber. Ieu cara-cara hiber teh kos kieu. Pokoknya polisi tidak perlu lagi mobil patroli, langsung asal perem sat sarua jeung Haji Pendi brus ka sumur. TNI teu kudu make mobil longkoron teng baja teu kudu tama sarua jeung Haji Jamal engke ge perem ka laut pae sial teh Haji Jamal batur titah ka laut. Batur hayang kawin ka laut teu beres kiai. Lamun dicaritakeun tentang hijab nu 70 moal anggeus, tetapi ternyata aya pos-posna. Urang datang ka posna, datang ka pos hiji, pos 2, pos 3, pos 4, cukup 4 bae pa posna. Ulah datang ka 5, embe gembel teh ngaranna. Pos. Pertama heula ieu urang lalaunan ieu tentang ruh urang. Karena ruh urang melewati cai, melewati tanah, maka didinya aya ruh nabati jeung hewan. Artina ruh nabati ruh tumbuh-tumbuhan, artina ruh hewani ruh kehewanan.
singkapkeun eta urang rapih nyingkapkeun eta tinggal nyulusup ka ruh selanjutnya bisa ieu bergerak mulai gerak geset orang merenung deka mana awak deka Allah ai Allah di mana jadi diri urang gaya percikanana koh teu timbul ieu energi Gusti Allah lantaran aya ruh nabati naon makanan jeung minuman supaya orang bisa terbuka makanan jeung minumanana dieuweuhkeun di diri urang atuh moal hirup kehendakna. Nah mulai duduk simpul kuari di dieu haju urang hayang ka Allah aya makanan ulah culak cileuk Haji Bamin mata geus teu culak cileuk sebab di imah kula geus seubeuh geus cenah mah culak cileuk jaga dahar geus cau geus roti geus nah sok geura ge lamun urang geus bisa ulah culak cileuk terhadap makanan jeung minuman sebab eta lah nu ngaganggu urang teu bisa ngendalikeun diri urang tina makanan jeung minuman naon bedana jeung kebo urang kuari ningali kebo atawa kuda atawa sapi ketika ku urang ditungtun eta kebo set aya jukut nyana mandek lah kitu urang disiap-siap terus datang ke sawah kadinya aya pare nu keur mejeuna nah siapa pare eta mah yo datang ka hareupeun imah batur aya cangkokan set nah ieu hewan nu kitu ngaranna kula neuleuh Haji Pendi teu meunang aya makanan asal aya kacang tuh sohe cenah asal aya makanan cek aya cau cek sagala rupa eta mah beuteungna teh geus beuteung kebo plen tah mah nah lamun hayang nyaho ieu naluri kebo Haji Pendi teu meunang aya makanan jeung tah moal bisa Isra Mi'raj tah nu kos kitu moal bisa tah mah kecuali mi'raj ka pamajikanna lihei tah mah hewan ya karim ya Allah mantak aya becara puasa tapi puasana lain rucak Haji Jamal dicaritakeun puasa untuk mengurangi syahwat puasa TK tah mah kos kitu mah bahkan samemeh TK PAUD tah mah ya puasa kana kecil tah mah kos kitu mah tuh orok ge bisa tah mah puasa kos kitu mah lain puasa kos kitu tah mah puasa tina makanan jeung minuman siang maupun malam lain berarti untuk mengurangi syahwat tetapi untuk mentiadakan keinginan makan dan minum supaya sampaikan ka teu hayang dahar jeung nginum teu hayang bae dibere ge dibere embung lamun lain kahayang nyana mah tolol deui bae eta mah tuh gambar eta mah deuk Allah sih pulah pilih gambaran urang di dinya ge geus mandeg sebab aya ruh hewan diri urang mah di dieu bae ka Bandung teu meunang lapar saeutik kakarak naik mobil Haji Mamin geus ngomong urang di mana eureunnya cenah teh ieu cai ge encan ka dieu kabeh cai can ka dieu kabeh geus ngomong urang dahar di mananya tolol tah budaknya horeng di tukangna Haji Pendi atuh sarwana tah mah nah ieu urang mancan laon-laon teh geus garencanakeun dahar di mana nginum di mana sare di mana ya kaim eta lah ruh nabati jeung ruh hewani perangan dua eta bisa Isra urang Kiai kok hese amat moal bisa urang cicing di pemerintahan moal bisa urang di kepolisian moal bisa urang di TNI boro-boro eta di organisasi jeung di partai sangkang kiai ge kiai deuleuh Haji Jamal lintuh eta kan korena cek santri mah eta lintuh berarti banyak makan atuh lamun loba dahar ya moal bisa Isra Mi'raj mantak anakan deui lain deui teh mah Isrona teh ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata horeng loba nu mampu lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali takjub seorang PNS di Garut kula pamajikan urang Garut
Nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Seut PNS. Lamun Gus Dur Raja jadi wali, tidak menutup kemungkinan Waka jadi wali mujbir. Wali mujbir. Wali ngawinkeun. Asal boga anak bae. Nah, iya. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang, sepasang maksudnya. Bajuna boga 2 doang, nu ieu diseuseuh, nu ieu dipake, ke nu ieu dipake, nu ieu diseuseuh. Dan lain-lain sebagainya, teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara, henteu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Aya ti sisi ti gigir nya nama teu hayang. Diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ieu embung. Bahkan naik jadi kepala dinas teh naon gara-garana? Kepala dinas teh naon? Dasar aing bodoh teh nyaho tah. Tuh kayak setolol kan. Aing nyampur jeung nu bodoh. Jadi odob. Nah, iya teh hayangeun ditanya ku bupati, kunaon anjeun teh daek? Sekedar dunia gampang, tapi engke di akhirat mun ditanya ku Gusti, kula ngadahar nu lain hak kula, sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masyaallah. Ngaleuwihan Ki Jamal tama pikiranana. Eta kiai lah. Kiai ge eleh tama tolol. Atuh nyaho tolol nu mana meureun teh mah tah? Elehkeun kiai. Masya Allah Karim. Nah iya seorang PNS, namun kula diceritakan seorang polisi ti Gus Dur. Aya seorang polisi anu jadi diangkat jadi waliullah, seorang TNI. Masya Allah, atau Allah mendekat angkat wali gampang, nu mabok ternyata jadi wali. Tuh, kamari kan kaula ka Maroko. Eta teh nyabakan negara 1000 wali. Nyaba deui ka Turki. Negara pinuh ku aulia-aulia Allah. Di Maroko Masya Allah meringkak bulu ku nama ieu wali pohara. Jeung jelema Masya Allah. Anu dihayangalkeun dibayangkeun ti dia Afrika pasti hideung. Afrika pasti kajen kukumaha ge hideung nyaho ka seeng bol seeng eta nyaho. Tapi ternyata barang datang ka ditu ya Allah jeung nu hideung, irung mararancung mata sararipit bule ya Allah ya Rabb. Ieu ku garlis-garlis teh urang Maroko, horeng Afrika Utara. Anak buah Haji Agus teh beres hiji. Tapi lain eta. Atuh gelis ke kos kita emang kumaha gitu. Begitu ditanya horeng jajahan Prancis. Jadi nya nama ngisangna make tisu. Make tisu Haji Pendi nyobaan make tisu ngising cobaan set diambean goblok ye atuh jalan memeranana tumbila tolol heran aing boga batur dinasibkeun ku Gusti Allah model kos kieu nasib oh masalah geus lah. Aduh nah terus kakonya ka Turki aya sahabat Abu Ayyub nu ku urang sok di ceritakan Kangjeng Nabi datang ke Madinah ontak nah kabeh urang Madinah hayang kadatangan Kangjeng hayang kacicingan ku Kangjeng instruksi ti Gusti Allah daripada perebut kumaha eureuna ontak trek cicinglah di Abu Ayyub. Setelah wafat Abu Ayyub Kangjeng Nabi Abu Ayyub berjuang ke Turki wafatlah di Turki kamari ziarah ke Abu Ayyub tidinya ziarah ka konya aya saha di konya ayah waliullah Rumi Jalaluddin Rumi. Masya Allah hebat Jalaluddin Rumi. Begitu datang ke ditu terharu kulaku musikna. Begitu datang musikna terus bae kan Jalaluddin Rumi memakai musik. Rempag hate
musik ilahi. Atau kul kan sok nyanyi di kamar sorangan, di kendangan ku pamajikan, tilok anggeus. Rajin. Eta rajin bawa si rajin bawa mana? Ya nyanyian Rumi sebab waliullah. Aya nyanyian apa? Cerita ruh. Masya Allah. Oh, Masya Allah tuh aing besar orang. Nah, ya Rumi. Salah satu konsep Rumi untuk bisa Isra Mi'raj. Ente mencintai seorang wanita. Wanita aya di harapan orang. Atau bahasa Rumi, seorang laki-laki sedang bercinta, aya kakasihna diharap, dicoba ku kabogohna. Cik kabogohna Karawang ieu mah ya. Asal geus sehektar dijual. Karawang jahat. Masya Allah, Masya Allah. Perehyangan mak akang, ya Allah. Imah temen dijual, BAKB. Iya nu kita kuat mak. Kamana? Kadieu heula sakedeung. Aduh, Masya Allah rempag hate. Kadieu. Adamin. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah, itu lamun urang Karawang geus kitu ya Karim. Permasa kadele bentasa karasanya gigir rasa gigirin nang kada kasaluhureun adamin. Nah, ieu dek Isra ya. Sia seserian goblok. Seorang lelaki dihareupeun ka bogohna. Nya cinta ka abdi sangat. Memandang abdi teh seperti kumaha? Seperti bintang di langit. Maksudnya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Bagus. Coba sampaikan denu leuwih indah supaya hati tenang. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberang. Masya Allah. Nikmat perasaan. Coba nu leuwih teh eta. Andaikan aku memandang wajahmu di terik matahari yang panas, tetapi ketika aku pandang wajahmu, teduh perasaan. Masya Allah. Ya Karim, pohara ta bahasa geus luar biasa ta mah. Nah, cek kabogohna teh di tukang tuh aya awe geulis ya coba di tukang. Di deuleu ku nyana. Bah, gombal sia. Gombal cek awena.
Cena sejuta bintang di langit kakarak di bobodo bae ngalieu guys kuputuskan saat ini juga cintaku kepadamu. Wow laki itu neng bebeakan amat sih itu masa sih kakarak ngomong ku ari geus ngalieu sayang mah sayang ente hampura tidak ada maaf bagimu ambo sekali ini saja maafkan diriku. Ya udah kalau gitu aku maafkan. Tetapi awas, jangan engkau lukai hatiku untuk kedua dan ketiga kali. Ya Allah ya Rabb. Ngobrol lah nyana. Eta si pambajik si alkabogohna ka imah heula. Saenggeusna ka imah mawa kue bolu, apem jeung kue cincin. Eta isyarah kabeh eta. Bolu dada. Apem alah geus hosia tah geus. Ceritana ngobrol, ini kan isrom malam hari ya. Kesetik dia tuh setengah dua teu karasa. Nah, keur ngobrol-ngobrol ngecek ka Bogona teh ieu kan peting, coba taya kue, coba nu mana tah anu kasedap jeung resep. Coba mangga. Coba ieu buatan saha cenah. Pokona ulah nyaritakeun buatan, sok gara-gara icip-icip. Langsung nyana nyokot ka apem. Wah tolol cek cenah teh cek ka bogohna. Geus putus ayeuna keneh. Pan bisa putus lamun bener bogoh teu kudu ngadahar kue. Deuleu beungeut ya deuleu beungeut. Lamun bener bogoh pokona lapar leungit ku deuleu beungeut. Berarti kan ka hayang kue mengkol tolol. Gas tidak ada maaf bagimu mantep. Geus putus di dinya geus. Atuh sa eta kabogohna kieu be ya Allah nasib tetep kutunggu jandamu. Nah sangkilang bari lalagaan bahasa Jalaluddin Rumi seorang kutubul aulia tetapi makna daripada bahasa Jalaluddin Rumi cacak-cacak kakabogoh urang ketika urang mengkol kabogoh bendu. Cacak-cacak kakak bogoh urang nyokot kue di hadapan kabogoh bendu lantaran dianggap 100% cintana ka manehanana bisa mengkol ka sisi bisa mengkol ka gigir bisa mengkol ka makanan teu hayang cek eta awewe gas aing mah tah kakak bogoh bae ge teu meunang di dua kakak bogoh bae ge teu meunang di candu atuh komo ka Gusti Allah urang deuk ka Gusti Allah hate inget ka mobil cek Gusti Allah urang deuk ka Gusti Allah inget ka jabatan pekosasi hayang jadi Kapolres inget ka bupati hayang jadi bupati Satulu inget ka Ki Jamal hayang nyandung Punggal pengkol cacak-cacak kakak bogoh teu meunang mengkol nu mantak eueuh hiji awe anu hayangan dicandung lantaran merasa digrogoti hatina ka Allah lamun geus jandung silaka mun urang geus lempeng ka Allah aya makanan tidak aya minuman teu aing mah aya jahe nu ngajakan goreng teh hayang mun nu geulis insyaallah sia Ki Jamal mah goblok can lempeng keneh bae lempeng gede hiji Allah diniatan ya Allah ya Rabb percikanmu yang ada di hati akan kubuktikan dengan cara akan kusingkapkan hijab-hijab ketika aku menginginkan makanan dan minuman itu hanya sementara selama diriku kuat badanku kuat insyaallah tidak akan terganggu. Di lain lagi ada hewani mungkin keinginan kepada wanita, mungkin keinginan naik jabatan, mungkin keinginan tenar, mungkin keinginan mulia, mungkin keinginan agung, mungkin keinginan kaya dan berbagai keinginan-keinginan akan aku sikap ya Allah tidak ada yang kuinginkan hanya Engkau ya Allah. Isra orang iya nu mantak ngaganggu ka Allah naon makanan nu mantak ngaganggu ka Allah minuman nu mantak ngaganggu ka Allah kunaon SMS cek aji entoh teh mah tadi teh WA-an tolol atuh pace bukan masa kiai aya di grup goblok itu coba
irade ka Allah na sia goblok aya di grup Allah Karim iya irade kusul ka Allah Masya Allah Karim. Nah polisi WA-an masih wajar, TNI WA-an masih wajar, pejabat WA-an masih wajar sebab aya jaringan-jaringannya namakan aya jaringan pengusaha masih, tetapi lamun kiai WA-an atuh iman mantak wani dijalain kiai itu mah bajingan. Masya Allah Karim. Nah ikir cerita istimewa Rumi. Masya Allah ngemantak ketika kami datang ke itu terharu dengan Rumi. Dah aduh asana kudu kausada insani jantung ragam musik Rumi luar biasa. Satu pertanyaan Kiai, emang boleh musik? Tergantung tahapan-tahapannya. Nyanyian eta nu dibaca tadi nyanyi Tola al badru qasidah, burdah qasidah, seberzanji qasidah, pakai musik tergantung derajat-derajatnya. Bagi orang Syafi'iyah anu can usul ulah cukup baik cara tadi urang digadekeun Masya Allah sholawat luar biasa datang ke hese orang nyana nu maca urang nu ngap-ngapa atuh Rusdi malah mun sakali deui paeh ngap-ngapa nyana mah teu ngap-ngapa Rusdi mah wah ya budak tapi anak buah hiji-hijina ieu digantina maksudnya ya mudah-mudahan dipanjangkan umur yang mudah-mudahan dibere bisa kawin deui cilaka ulah pokoknya mah bisa wusul ilal Rumi. Masya Allah Karim. Kurang meneliti bahasa-bahasa Rumi istimewa. Ketika seseorang nundek masak kacang dibukaan cek Rumi, kemudian kacang tersebut aya dina panci, kacang nu dibukaan teh ngaluncat ditewak ku Rumi, ulah ngaluncat cek kacang teh ndek dikumahakeun, ih ndek dipasak, aduh atuh nyeri, maneh dipelak, maneh teh disiram, maksudnya supaya bagus ndek dipasak. Allah cak kacang atuh kumaha engke bakalna, atuh kami panas atuh kok ndek dipanasan, tetapi dibumbuan, setelah digodog dibumbuan engke bakal aya rasa, engke disuguhkeun ka jelema, kacang teh ternyata ngeunah kacang teh horenganan dibukaan heula, saenggeus dibukaan teh horenganan dikulub heula, saenggeus dikulub teh horenganan dibumbuan heula, digodog, saenggeus digodog diicip-icip uyahna, diicip-icip bawangna, diicip-icip cabena, diicip-icip dan lain sebagainya, geus sedeng cak nu masak, nikmat ieu, suguhkeun ka jelema. Masyaallah ku nikmat ieu kacang, jelema ge memeh jadi polisi sakola heula. Datang-datang make pangkat bae di dieu ye bintang 7 atuh puyeng ngana. Bisa kuarinya kal pangkat teh lantaran digodog heula. Nah, ieu kiai nu mantak dikiaikeun ge Ki Jamal eta teh nya ngadapang heula di pondok pasantren. Nu mantak lamun santri can hideung ieuna, can hideung ieuna, can hideung dengkulna, can jadi kiai. Sebab teu pernah ngadapang. Teu pernah. Haji Pendi bukan hideung, buduk teh mah. Godog heula. Masya Allah Karim. Parenganan dek Isra jeung Mi'raj teh kudu digodog heula, ulah sambarangan main Isra jeung Mi'raj bae. Datang heula ka kiai nu bisa nyingkabkeun, cing abdi hayang Isra mangga di mana pernah masantren encan masantren heula sok naon nu diaji anu encan cukup kudu diaji heula iya horeng bangga setelah ngaji syariat geus puguh sorobna nahuna dilagahna mantekna kakarak
nyaritakeun tentang ilmu fikihna eta diawali ku ilmu tauhid. Setelah selesai geus moal ka sisi kagigir digodog heula ku kiai thariqah, maka ngarasa panas nyerinya na. Puasa eta ngaranna godogan, zikir eta ngaranna godogan, ulah sare atuh ti peuting eta ngaranna godogan. Atuh ieu mah molor bae hayang Isra goblok. Sia deka mana Isra ajo deuk Mi'raj. Emang siap puasa bae henteu aing mah. Potongan Haji Mamin eueuh Isra Mi'raj. Atuh teh tadi teh cak Haji Jamal sugan teh mah henteu rapet, horeng rapet. Pan atuh cenah teu rapet beuteung ka hareup. Disangka Haji Jamal. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu cerita bahasa Rumi tentang Isra Mi'raj masih panjang urang menyaritakeun teu kudu ka Tuan Syekh Abdul Qadir, teu kudu ka kitu Abu Hasan Asy'ari, teu kudu ka para wali-wali sangan waya di urang. Ieu mah pengalaman kaula kakonya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Karak sabaraha poin nu kukula dicaritakeun tentang Isra Mi'raj geus kaharti ku urang. Ulah sambarangan Isra, ulah sambarangan Mi'raj, lamun encan digodog heula. Anu ngagodogna ge kudu koki. Kacang digodog ku lain koki, ko santri makan lain koki. Si ieu masak kacang, si Udin masak kacang, si Jamil masak kacang, rasa beda-beda. Santri mah sakadaek bae. Ieu mah kok rasana kos kieu loba teuing uyah. Nu ieu tarasina supada kieu. Masyaallah. Pan ieu mah atuh aing asal empuk bae. Santri mah lain koki. Moal ngeunah tamal kos kitu mah tuh. Ngan ai santri mah tuh lain ngeunah ieu wali kabeh pan santri mah. Penting mah dahar bae ngeunah mah. Hebatna santri mantas dahar aya nu mawa timbal dahar deui. Insyaallah tah si santri eta jelema nu geus wusul ilallah kos kitu eta. Lain ilallah ila timbal. Ya Allah ya Rabb. Nah, ialah cerita tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi. Ieu masa kieu lantaran ternyata indah menyaritakeun urang bahasa-bahasa wali-wali Allah, urang bisa tercengang. Terasa di diri urang loba kekurangan. Terasa diri urang leutik. Ketika urang nyaritakeun Imam Jalaluddin Rumi nu tarianana di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Medan, kuari keur menjadi dikembangkeun bari teu nyahona naon. Cilaka. Urang ku bahasanya ya Allah ya Rabb heueuh hore encan nyaritakeun tentang dosa nu kudu dimuhasabah. Aduh indah jasa Imam Jalaluddin Rumi. Hampir urang eueuh naonan jadi jelema teh ku bahasa Imam Jalal. Nah ieu mah ala kadar sakieu heula dina harti tabir nu aya di hati urang, percikan nabi nu geus aya di kolbu, percikan ilahi nu geus aya di kolbu. Geus aya bahan jang wauh jeung Allah, tinggal nyingkabkeunana kakarak saeutik mah ke buka deui tina sodru kana kolbu ke buka deui ti kolbu kana fuad ke buka deui ti fuad kana sirrul asrar kakarak urang bisa Isra Mi'raj sarua jeung Isrona Mi'rajna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang pasrahkeun ka ahlina para aulia-aulia Allah. Jang urang cukup mencintai hamba-hamba Allah anu teu terkontaminasi pikiran jeung akalna. Kolbuna hiji bae Allah. Situasi politik nyanggakeun sadaya-daya ieu mendek ka Allah bae. Situasi ekonomi nyanggakeun ieu mendek ka Allah bae. Si itu hayang naik pangkat urusannya, si itu hayang sugih urusannya, si itu hayang kaya urusannya. Ieu mah hiji bae Allah tah etalah ahli Allah. Mun aya nu kitu antep ulah diganggu lantaran kekuatan di negara lain terletak pada kepala negara, lain terletak pada orang kaya, terletak pada hamba Allah anu dikasihi ku Allah. Ingat hati-hati wahai para hamba-hamba Allah, ingat wahai para pejabat, ingat wahai para polisi, ingat wahai para TNI, ingat wahai para budayawan, ingat wahai para ilmuwan, bukan terletak pada mereka-mereka yang hanya keinginannya sekejap, tetapi terletak pada hamba Allah anu dicintai ku Allah. Hargailah hamba Allah anu berpangkat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikan hamba Allah nu sejati, dijadikan umat Kangjeng Nabi,
tidak terkecuali sahabat nu hadir di dia khususna umumna dulur-dulur urang sadunya, mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba Kangjeng Nabi Muhammad, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuka tabir hati maksudna naon? Aya hiji cerita